Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji urang panjatkeun kajat Allah Rabbul Izzati anu parantos nyiptakeun berbagai alam-alam. Aya alamul kholqi, aya alamul malakut, aya alamul lahut. Termasuk nyiptakeun alam, aya alamul arwah, aya alam rahim, aya alam dunia, aya alam anu haji pendi tereh asup ka alam eta nyaeta alam barzah eta kuluhum sorangan doang. Sholawat salam mudah-mudahan terlimpah ka penghulu alam, junjunan alam, Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngajelaskeun tentang ayana alam-alam tersebut. Nu mulia para kiai, para asatiz, para tokoh masyarakat kumplit nu kumpul di dieu teh kiai na loba, aya kiai nu pang kolot-kolotna anu buukna geus putih kabeh, kahalis-halisna putih, pasti jerona geges putih kabeh. Kiai Mama Supendi BF nu mantak disebut BF nyana lantaran teu boga pamajikan, berarti kan duda ya kan. Lamun nyana keur boga kahayang sok asup ka jero kamar mandi nyanyekel sabun. Naon maksudna eta? Gituan ge. Naon eta? Ngocok-ngocok gitu. Ngocok-ngocok. Jorok aki-aki. Puguh nu kiai asli mah Kiai setempat, Kiai Zeko, Kiai Lutfi, Kiai Haji Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, jeung kiai-kiai nu lainna termasuk tokoh urang nyaeta Bapak Hasan PM nu insyaallah nyana jadi dewan pikeun Kabupaten Tangerang. Amin ya robbal. Jadi lamun PM Hasan jadi dewan mapan ngeunaheun ya kan, nyana mah datarang da geus nyaho kabeh. Ih maksudna randa nu karolot. Ieu termasuk insyaallah kayak aya daftaran di Pak Mesen, aya Pak Mes aya ngesan Jang Haji Supendi anu umur 95. Jadi lamun dileles aya rangda umur 95
silahkan daftar. Yai kalau teuing meureun atuh kula nawarkeun ka nongora mah saha nu daekeun. Lambeng Yai. Naon? Selambeng. Naon S2 na. Naon eta S2? Huhu. Astaga. Teu beres ieu mah. Ya Allah, ya Robbi. Hirup sabenerna mah babari jasa. Urang boga modal jujur doang, insya Allah salamet dunia, salamet akhirat. Jujur, masya Allah. Ya, lamun ngomongkeun jujur teh turutan Haji Pendi. Nyana mah kapanggih jeung saha bae ngomongkeun kula masih bujangan keneh. Kira-kira percayaan teh? Tuh, jujur ente berarti eta. Masa aki-aki kos kieu ngaku bujangan? Lempangna sorangan ngaji, Kiai. Lempang sorangan. Ya Allah. Lantaran teu jujur Haji Pendi teh. Padahal mah lamun jujur mah tuh loba nu daekeun lantaran ngaku bujangan be atuh di ieu teh euy dinaon atuh sanajan didagangkeun ge ku kula kaunggal lembur eueuh nu daek meuli masallah ditawar-tawarkeun kunaon teu boga jujur. Coba lamun jujur mah Haji Pendi kula geus pernah kawin sabaraha kali? Sekali. Tuh geus teu jujur. Ya Allah, boga anak 18, boga incu 53. Ya Allah, jujur. Wah, asana mimping mundur bae kabehan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi lamun Kiai Haji Boho ngomongkeun bahwa jelema galade teh ya ieu ternyata horenganan pamajikana kudu galak luar biasa. Kudu galak. Kudu galak. Heuh, cak Kiai Haji Boho. Dibere duit ge galak bae. Parah tuh. Justru anu paling hebat mah justru ieu teh ya pamajikan nu bageur. Amin. Nu mantak laluhur ge jelema teh ya ku pamajikanna bageur. Masya Allah. Haji Boho kula mah adi kanyana. Adi. Asal datang ka imah kula dideuleu ku kula teh huis aya 3. Minggu hareupna nambah 2. Aya 5. Ditanya ku kula, "Ji, pan ieu huis cepet amat." Masya Allah, horeng pamajikanna galak. Tah ieu kan nambah huis. Jatona galak. Iya tia bakalna kos Haji Pendi. Anu mantak Haji Pendi putih kabeh ieu buukna lantaran stres. Kunaon galak kabeh pamajikanna. Gimana rambut suci dong Yai? Rambut suci aya bae. Masya Allah. Laju naik atuh teu. Sakitu bae janyana. Darajat teh naik, pamajikan galak, duit teu boga, pan sedang lain. Ya Allah ya Rabbi. Ya hirup teh ya jujur ngeunaheun lamun jujur mah nyeseuh aya duit 1000 bebeja ka salaki jujur. Kakak ya aya duit 1000, masya Allah beuh eta salakina pasti ngomong ka unggal tetangga, masya Allah pamajikan aing mah jujur jasa aya duit 1000 bagi bebeja.
aya 10.000 bebeja ieu kakak nyese dikadokan di kantong aya 10.000. Masya Allah pohara luar biasa barang 100.000 cicing bae. Eta orang dia. Orang dia jujur ngeunangeun jasa. Masya Allah baheula aya kiai gagah luar biasa hebat. Masya Allah ngaji naon bagi ditalar Gusti Agung. Masya Allah ngaji riad ditalar, ngaji takrib ditalar, patul muin ditalar, nama bari lelempangan pi magahan ngaji teh KWC ge bari magahan ngaji atuh talar hebat luar biasa. Masya Allah maca khotbah naon bagi geus tilok maca tek pinter jasa beuh atuh tenar luar biasa kiai gagah. Ngobrol benyana duaan jeung pamajikana, cak pamajikana kakak eta kakak pan ieu teh kasebut jasa hebatna. Pohara kan ieu teh diunggal salembur eueun teh nyaho kakak teh dihebatkeun. Tah eta kakak ulah boga rasa nang sorangan, tetep aya peran neng ieu teh. Tuh aya peran kaula pamajikan. Masya Allah cok salakina teh peran di mana jadi deuleu HS nunggeng bebengeun atuh dek peran di pelebah mana. Ih kakak mah jak kakak ieu teh lamun macaan kitab atuh neng mah jadi tiluan macaan malah mah kadang-kadang ngagangguan doang sok ngalengketek segala supaya eureun naon baca eta kitab laju naon maksudna ganti gituan nyanyawan ya Allah ngaco ya aki-aki kaduhung dibajak unggul aja. Masya Allah tetep be salakina teh ya nu kiai gagah teh ya nyanan teu ngaku bahwa pamajikana berperan. Cak pamajikana kakak peran kaula teh gede di kakak. Tak bisa. Geus lamun kakak teh percaya mah. Masya Allah eta kuari pamajikana ngajajal salakina tek bengomean HP pamajikana tek be sakedeung be datang ke Assalamualaikum paket ji kurang leles tah eta sakos kitu teh ya bikang asup angin ngaranna. Lamun asup angin teh dikerokan eta pan kena serangan jantung. Ya kan? Iya pamajikan anu sok ngoprak-ngoprek lajada bae. Laju naon deui tah salin lajada teh? Hah? Sopi. Tuh nyarahun kabeh kan? Laju aya di naon deui? Masya Allah. Ieu mah asup angin kabeh beureun. harapal ya. Lamun bikang geus arasup angin eta teh set be sakedeung datang ka ieu mah Assalamualaikum paket. Masya Allah eta moal kebal salakina kena jantungin Jengkel kiai bener. Jengkel. Masya Allah sakedeung datang kudu mayaran salakina sakedeung datang kudu mayaran salakina aya salakina teu mayar hutang gede. Masya Allah jol datang bank keliling. Wah eta mah geus rada kronis asana ieu bikang kronis kabeh nu aya di dieu. Masya Allah atuh eta kiai sakedeung kadatangan tukang paket sakedeung kadatangan tukang paket barang prak be dina hiji waktunya na maca khotbah tek be ditalar kapohoan kapohoan mikiran paket. Masya Allah kabeh masyarakat yang ngomongkeun pan kiai biasa nama capetang biasa nama lantang kuari aya kapohoan. Barang ditanya kiai pan eta kapohan kunaon, aduh sapoe ieu tilu tukang paket datang.
bebeja ka pamajikanna tuh kan kakarak sakitu doang ge kan geus mulai pohoan maca khotbah engke mah pohoan maca kitab kan itu nah. Masya Allah mantakan ieu teh peran neng berarti kan kakak hebat kieu kitu ge neng teu loba henteu loba unta enta henteu loba kahayang jeung sajabana ta eta kan ngabantu ketenangan kakak. Oh bener neng, masya Allah, bener. Karak kiai percaya, korenganan peran anu paling gede teh pamajikan. Bager pamajikan, ye hiji moal cepet keluar huis. Tuh mantak dulu kiai boh. Sek bemun rada loba huisan berarti kurang bager pamajikan. Dua. Iya lamun bager pamajikan teh ya iya kasalaki ngorak beka deleuna sedengkeun kan haji boh mah cepet kolot katiluna lamun bager be eta teh pamajikan capetang ngomong ge kunaon tilok aya nu datang Assalamualaikum paket teh eta tereh pikun kasalakina. Masya Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah maka insya Allah awewe nu di dieu mah jujur kabeh amin ya robbal insya Allah awewe solihah anu dikirim ti sorga ku Allah amin ya robbal kiai ya ari ciri-ciri awewe solihah nu kumaha. Masya Allah ya ciri-ciri solihah teh ya awawe mun isuk-isuk iya geus nyadiakeun kopi nyadiakeun uduk sanajan salakina hees kene Masya Allah dihudangkeunna tilok make suku make irung Masya Allah dicium atuh ngahudangkeunna Gusti nu agung pan haji bawa mah dihudangkeun make suku kaget ragang pan iya Gusti nu agung ulah make sukunya hudangkeunna make irung Masya Allah engke ge seuri salaki teh tah eta solihah aya eueuh di dieu mun ngahudangkeun salaki sok make naon pokopra eta masa rojeng ka kotok berarti leuwih parah ya Allah ya Rabbi tuh bada isa dangdan sawadat ulah make calana nawaran ka salaki kakak endek moal nawaran kiai atuh nawaran oh iya itu beres aja Pedi mulai ngerti naon maksudnya nawaran apem iya ibu-ibu ya osok aya tilok nu nawaran tas isa aya tilok Masya Allah pancen awewe sorga tak iya nawaran kasalaki teh Gusti nu agung Masya Allah ieu solihah bos kitu tak engke sanggeusna nawaran ngomong kasalaki kakak karunya jasanya tatangga urang nurangda teh ya tuh bisi kakak endek atuh dianter ku kami ieu teh nganja nawaran kawin deui ka salaki ta eta ciri-ciri awewe solihah aya wah mudah-mudahan we ya awewe jadi sarolehah kabeh amin leutik amin Masya Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah mahal jujur teh ya kunaon kiai lantaran ye awewe bah teu kudu salat tahajud sapeupetik henteu kudu salat duha henteu kudu loba maca Quran henteu kudu loba maca shalawat teu kudu ngadukung salaki pohara luar biasa ibadah salakina teh luhur pangkatna atuh awewe teh engke bakalna jagat di sorga kabawa ku salaki atuh di luhur padahal tukang hees bae tuh
Jelas kan? Jelas kan? Mantakan maningan ngadukung ka salaki ibadah ka Allah luhur atau awewe teh bakal kabawa jalantarannya bakal disandingkeun jeung salakina. Mudah-mudahan be salaki ibu-ibu ka sorga atau ibu-ibu nage ka sorga. Tuh Masya Allah Kiai kumaha lamun kami ka sorga cek ibu-ibu salaki kami ka neraka. Barang didele Haji Pendi ka neraka. Sedangkan kan boga pamajikan bahkan geus disadiakeun di bidadari ku Gusti Allah teh ya ieu jang Haji Pendi pang saeutikna 70 mana kuat naon astagfirullah atuh ulah diukur di dunia. Haji Pendi na ka neraka sedengkeun bidadari geus di salorga be kabeh anu calon Haji Pendi kabeh di sorga termasuk pamajikanana. Pan kunaon Haji Pendi anu mantah ka neraka? Masya Allah orenganan nyana mah kadeleuna doang tukang ngaji ge teu meunang aya rangda main suitan bae. Tah Masya Allah geus teu beres ieu mah. Masya Allah JPM Hasan ge ieu ketua rangda teu kieu teh. Eta biangna. Iya betul beres. Eta nu nyieun ka neraka. Kiai ya, pan eta Haji Pendi bisa ka neraka. Ya Allah, atuh pan nyana mah dagang mah ongkoh dagang tapi pan ngoplos bae. Dagang plastik jerona batu. Ayo dagang kardus jerona base. Kahujanan di jalan Kiai. Kahujanan di jalan. Pira kuluhur ragaring jerona base? Tak eta nu nyieun di neraka ge kos kitu tukang ngoplos. Masya Allah kan teu jujur geus karuhan karung mah. Beuh Masya Allah ongkoh meuli karung kawe hiji di jerona kawe 2 kawe 3 kabeh. Borongan. Bisa ka neraka eta Haji Pendi atuh kumaha deuk teu ka neraka na teu jujur ka pamajikan. Masya Allah ngirim barang tes be datang isukna Kak pan eta teh bisa datang ka isukna macet di jalan orenganan pan diri tu boga nu ngora. Kira-kira jujur henteu eta pisorgaeun pinarakaeun Haji Pendi ditanggung pamajikan. Ya Allah loba horeganan pinarakain. Masya Allah pen ya kok bisa ka neraka atuh ternyata ya Allah kula teh sok iseng be ieu boga usaha terus be lah susuganan boga kauntungan sok ngutak-ngatik HP andahan main slot. Main kelot deh aya bae. Tak iya kan nu nyieun pinarakaeun Haji Pendi teh tukang main slot cenah. Masya Allah insya Allah dileles mah eueuh. Hiji. Gusti nu agung bingung kabeh luar biasa kok Haji Pendi bisa ke neraka. Kunaon anu mantap ke neraka? Ya Allah orenganan nyana mah Gusti nu agung termasuk nyokotan bank keliling. Bang emok segala ibu-ibu. Ya Allah aya eueuh di dieu. Ji. Astagfirullahaladzim. Bang emok aku. Ieu mah kunaon atuh berarti beungeut neraka kabeh. Gusti agung masyaallah. Tah. Kumaha Kiai lamun Haji Pendi ka neraka? Ya pamajikanna kan ka sorga. Lantaran pamajikan nama teu ngadukung ka Haji Pendi masalah kasalakina kunaon kakak ieu andaan main slot bepan bebeakan lainan tobat ke Gusti Allah kakak atuh kunaon osok mawaan jablay bae ngojek Kiai ngojek nganterkeun doang. Iya Masya Allah teh eta nu berbahaya ge. Oh engke teh kieu set bekan PM Hasan ka sorga
jujurnya nama belum tentu sentimen dia ya banyak nama Pak majikan Haji Pendi teh dibikin KPM Hasan nggak bisa dong atuh geus di neraka mal bisa kumaha berantem bisa dong bidadari anu disiapkeun jang Haji Pendi lantaran Haji Pendi ka neraka atau otomatis dibikin KPM Hasan ahli sorga Gusti nu agung Masya Allah mantakan engke jelema di sorga teh loba dibere bonus bidadari bonus di mana etalah anu salaki da ka neraka Masya Allah mantakan ulah sampai urang salaki urang ka neraka hayu ku urang toelan pam teh salaki seuna ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala bebeja ka salaki kakak geus ulah osok ngahutang duit ka bank geus kakak kan 2000 ngahutang duit kan 20 juta ka bank geus lamun deuk mah nyokot di nu 100 juta sakalian nyungsem ya Allah jujur mahal luar biasa tuh Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi salam nyana boga murid nate ya ieu buukna geus putih awakna geus keriput kulitna nyaeta hideung tai kebo hitam manis dong hitam manis wudu Kangjeng Nabi Allah Isa teh ada wudu teh murid sumuhun guru ieu cekelnya jubah guru rek wudu heula wudu Kangjeng Nabi Isa dicekelan be ku muridna teh ya ngan eta mah iseng jasa muridna nyalutaknya ya Allah eta baju jubah guruna dikodokan kantongna seug be manggih roti 2 kunyana dicokot hiji ku muridna santri dia ke santri pan eta on jasa muridna buukna putih kabeh mentakeun sing ade boga murid anu putih kabeh sok nyokotan berkat guru wajar barang beres wudu dipake jubah ku Nabi Isa teh laju salat beres salat cak Nabi Isa murid ya samemeh urang berangkat urang dahar heula euy cak murid ieu karak guru hebat ieu ja urang pan lelempangan ge beuteung lapar mah teu ngeunah atuh puguh bae guru leles akhirna teh set dicokot dikodok roti cak guru Nabi Isa ieu roti teh aya 2 jang mana hiji jang kaulah hiji begitu dikodok ngan hiji doang hiji leungit ya murid sumuhun guru pan ieu roti aya 2 kabehna kok aya hiji doang ih guru jati tadi ge gan hiji doang ku kaula teh ieu dicekelan betek be ieu karasa ku kaula teh ieu babawguna roti ngan hiji tadi ge 2 murid hiji Masya Allah cak Nabi Isa ja asana 2 ieu teh ya geus atulah ari memang aya hiji doang mah urang sering sapotong tuh guru bijaksana mah gitu coba jajal mun boga guruna Haji Pendi bang geus kajian lah murid mah cenah lapar modar los nu penting aing seubeuh guru nu bijaksana Masya Allah ngariung ka mana bae eta berkat teh tilok di daharku sorangan hayuh dibikeunan ka tatangga dibikeunan kanu jadi muridna terus be eta nu hebat mah nu bijaksana teh ya guru anu paling hebat tokoh anu hebat beuh Masya Allah boga nanaon teh tilok mikiran jang sorangan terus dipikiran tatanggana dulurna jeung sajabana mantakan insyaallah PM Hasan ge insyaallah ketika nyana boga milik moal mikiran sorangan tuh pasti nu diutamakeun Rangda emang Haji Pendi ya Allah berangkat
guru nate jeung muridna terus masya Allah pohara luar biasa prak mulai nyekal beteng deui lapar jeuh lapar cak muridna tuh lapar jeung geus leumpang perjalanan jauh guru urang dahar naon jeung geus teu boga geus tenang be jol be aya uncal kucluk-kucluk karena lagi dileuweung digerokeun iya uncal taal nyampeurkeun uncal nyampeurkeun digerokeun doang masya Allah Haji Pedi boro-boro ngagerokeun uncal ngagerokeun embe ngagerokeun kotok ngagerokeun rang dage pih di Ciduhan Parebut masya Allah sok ngobrol bae di mobil jeung kula doh tadi mancana kula di Ciduhan ku si anu deg be ngagerokeun si anu di Ciduhan pih anu 3 kali pih coba jajal kuari ge ngagerokeun pasti ge pih pelet dong dek nanya kula ya ka ibu-ibu di dieu aya nu bogoh teu ka Haji Pendi aya nu bogoh teu henteu ulah kicu ya Allah sanggeus da digerokeun teh ya eta uncal ngan ditepak doang ku Nabi Isa plak masya Allah langsung asak ngebul keneh seungit luar biasa kos di sate gitu muridna geus molotot wih sate ieu mah masya Allah geus ngacai-ngacai memeh dahar lagi dahar itu dahar teh beres dahar tulangna teudeun terus masya Allah seep tabeh dagingna seep tabeh beres seubeuh datang ka teuram 3 kali muridna katai-taina bea katai-taina eta guruna neleukeun bae ka murid ku gembul-gembul teuing si murid padahal mah geus kolot masya Allah teu meunang aya kadaharan naon bae rampus jasa muridna aya duren di dahar jengkol di dahar pete di dahar wabeh masya Allah kos orai koros percis tuh barang tek be ditepak deui ku Nabi Isa kum biidznillah hudang deui eta uncal anu geus tinggal tulang belulang teh hudang deui hirup deui masya Allah minta izin ke Nabi Isa set endek pamitannya mangga set kuluyur luar biasa masya Allah tinggal murid dan jakalan beteng isi kempes di moal kan tapi ternyata sebuah baik hebat luar biasa masya Allah guru subuhon hebat amat guru eta uncalkeun leumpang digerokeun nyampeurkeun ditepak langsung asak di dahar sanggeusna tinggal tulang doang ditepak hirup deui berangkat deui hebat amat hebat kan maneh ningali karena kehebatan guru maneh hebat luar biasa hebat ngaku karena kehebatan guru ngaku guru ngomong-ngomong eta roti tadi kemana nya hiji deui nah bisa nanyakeun roti ka muridna tetep bae jojong bae muridna kukuh kerang luar biasa hiji guru ti tadi ge pun 2 cak guru teh hiji guru masya Allah kekeh luar biasa ya Allah ayeuna kan berangkat deh berangkat set tek datanglah ke Padang Sahara karena muridna emang tukang karung muridna cak Nabi Isa teh boga karung teu 3 ih kamederan guru mawa coba tah pasir eusian di eusian pasir set pinuh karung teh di eusian pasir 3 walde luar biasa ditepak doang ku Nabi Isa pasir jadi emas masya Allah eta 3 karung jadi emas kabeh parah luar biasa bisa nyandung sababaraha kali nyeuna teu beres pasan tuh kurang doakeun we lah teh susah bae gitu nyeuna mah teu meunang boga duit hayang nyandung guru ari ieu emas jang saha 3 karung cak Nabi Isa urang babagi guru ya urang babagi ieu nu sakarung jeung guru tek digeserkeun ku Nabi Isa ieu nu sakarung jang maneh ieu sakarung deui nu sakarung deui nu jang nu nyokot roti nu sakarung deui jang nu nyokot roti
Masya Allah eta burida langsung ngacung pula guru ngaku burida Masya Allah teu beres ari neuleuh kahebatan guru na kumaha bage tetep nya nama keukeub hiji guru roti hiji barang giliran be eta pula guru ngaku teu beres luar biasa Masya Allah ye sing ade jujur teh hese jujur teh kudu dipancing be kayaknya sia teh lamun dibere anu weuh pohara luar biasa tah cak Nabi Isa geus nya datang ka sakieu bae maneh jadi murid geus sekolah mah hendek samaningan sorangan ribet jeung murid kos kieu mah leuceuh ieu bos kumaha jang maneh kabeh satilu-tiluna wow eta ciciprak murid Masya Allah ku aing emas 3 karung mun dijual dek dibelikeun dijieun ka imah nu mewah dek dibelikeun ka mobil dek naon deui tuh parah jasanya mah Masya Allah ibu kira-kira boga salaki lamun sugih tapi kawin deui lamun susah moal kawin deui maningan mana mending sugih ieu titah milih ye lamun salaki maju usaha sugih ngan kawin deui tapi lamun kieu be susah be moal kawin deui maning mana maningan sugih tapi ulah kawin deui ngeunah bae ya Allah ya Rabbi Masya Allah keur susuitan luar biasa jol aya garong harinya duaan langsung golok karena beheung hayang salamat apa hayang teu mun salamat serahkeun ieu emas lamun moal salamat lamun ieu keukeuh empeh maneh Masya Allah ngageter-geter eta teh akhirna urang damai koalisi zamaneh ieu garong ngan duaan doang kami di dieu sorangan di dieu aya emas 3 karung atuh urang sering sakarung we ji cak garong teh oge boleh oge ieu koalisi cocok ieu koalisi geus jadi akhirna kan babagi tiluan Masya Allah ngarobrol betiluan teh ngaharayal nyana balik pasti bakal jadi jutawan bakal jadi sudager lantaran boga emas sering sakarung prak Masya Allah ngandame didinya memeh urang balik urang dahar heula lantaran beteng lapar ngangkat wah ieu teh emas kan moal kaangkat kumaha tuh geus saurang ieu ka pasar sok meuli roti Masya Allah akhirna nu saurang berangkat meuli roti di jalan kaasupan setan tuh kieu dina pikiranana lamun ieu emas ku aing 3 karungna ieu ku aing sorangan pasti aing sugih sorangan bae lah ku aing batur aing nu 2 dek diracun ku aing Masya Allah diracun ku aing geus aing kuari meuli kadaharan ku aing diasupan racun engke batur aing nu 2an teh ngadahar eta racun paeh kieu ku aing sorangan tuh sing ada awas mantakan pikiran jelema anu selalu karena urusan dunia bae karena jabatan bae geus teu mikiran naon ieu bahaya luar biasa kaasupan setan nu 2an ge ternyata kaasupan setan cak nu 2an teh ya cak nu 2an ieu lamun ku urang dibagi 2 pan sering sakarung satengah geus we babaturan urang anu kuari keur de balanja teh datang maningan ku urang tusuk langsung paeh urang tinggal 2an ji bener oge nya siap geus Masya Allah tah ieu sing hade setan luar biasa atuh pulang ti ditu bari susuitan nyana teh pulang di pasar mawa kadaharan geus aya eusian racun geus susuitan be aing bakalna nupang sugihan sorangan be di lembur bakalna batur aing 2an jangker kabeh paeh termasuk anu putih buukna saya anu putih buukna ya Allah begitu tak datang teh ya Masya Allah teu babi bu deui di luar dugaan nu saurang nu 2an set nusuk paeh nya dibunuh Masya Allah tinggal nuduaan seserian urang kuari tinggal bagi 2 sakarung setengah meme balik dari lo urang
Mangkana eta kadaran geus aya naon eta? Racun. Geus aya racunan. Atuh dahar bak-bak no duaan. Sedengkeun geus aya racunan atuh kelangar pae kabeh. Masya Allah. Tah ieu lah jelema nu teu jujur hancur ujungna bakalna. Satu saat Allah anu punya peran anu teu jujur hancur bakalna. Awas, alam dunia ieu milik Allah Subhanahu wa taala. Alam anu ku Allah diciptakeun, aya alam kholqi, aya alam malakut, aya alam jabarut, aya alam lahut, sakabeh alam milik Allah Subhanahu wa taala. Nanggahan ka Allah, teu jujur ka Allah, dihancurkeun bakalna seperti murid Nabi Allah Isa alaihissalam anu harak kana harta emas anu sangat luar biasa, ujungna hancur akibat teu jujur kanu jadi guruna ieu lantaran di pikiranna hanya jabatan jeung harta. Maka yuk urang jujurkeun awak urang, insyaallah salamat dunia salamat akhirat. Ieu kos kieu teh ngaranna Mi'raj kos kieu. Masya Allah jauh urang menggeus lain kos kangjeng hiber kaluhur langit geus bae urang mamerajna melalui jujur ka Allah Subhanahu wa taala. Yuk urang mulai belajar jujur, mimitian urang pamajikan jujur ka salaki, salaki jujur ka pamajikan. Masya Allah ngeunaheun jasa. Mudah-mudahan bae ibu boga salakina nu jujur, selalu bebeja bae ka pamajikan. Neng alhamdulillah ya kakak usaha poe ieu meunang 100.000 jujur ngeunaheun. Neng alhamdulillah kakak poe ieu usaha menang 200.000 tah duitna. Masya Allah nikmat teh karasa ku sapamajikan, nikmat luar biasa. Neng alhamdulillah kakak ieu teh poe ieu kauntungan 500.000 tah ieu teh jang neng pan kak ngan 300.000 cenah untung 200.000 nu 200.000 dibikeun karangda sabelah. Jujur nikmat teh kira-kira. Mulai Masya Allah insya Allah ketika orang selalu jujur, pamajikan jujur ke salaki, salaki jujur ke pamajikan, urang teh jujur kanu jadi anak-anak, jujur kanu jadi kolot, jujur ka tetangga, jujur ka baraya, jujur ka dulur, kadituna jujur ka Allah Rabbul Izzah Subhanahu wa taala. Bakal terasa keindahan kehidupan. Ieu lah hiber bakalna Mi'raj. Jujur pejabat kanu jadi rakyatna, rakyatna jujur ka jadi anu jadi pejabatna, bakal karasa ku urang nikmat di negara urang. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kejujuran ka bangsa Indonesia, amin. Anugerah kejujuran ka bangsa Indonesia, amin. Karena yang tidak jujur pasti akan hancur. Nauzubillah min. Jalik dicukupkan sakieu mau izoh ti kaula, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya barokahna. Bibarakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya Aliyu ya Kabir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir, ya Farijal hammi wa ya Kasifal gham, ya man di abdi yaghfir wa yarham, dafi al balaya Allah, dafi al balaya Rahman, dafi al balaya Rahman, dafi al balaya Rahman, dafi al balaya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.